nya. Yo. Urang teh tadi teh ulin ka gunung ngalewatan sawah-sawah loba nu geus talandur. Aduh, anjer. Mending ngeunah komo eta aya saung aing kabita geus aing mah daek lah. Aing mah maculan eta euy, sawah. Meuli sawah aya kira-kira teu? Yo, ulah hayang meuli-meuli sawah. Siana, sin tepi ka puyuh buntutan tepi ka kiamah ge moal bisa ngurus sawah moal. Siana. Ngece. Aing mah geus teu pantes rupa goreng patut kudu ngurus ka sawah bekiri. Aing mah pokona mah. Urang bisa macul bisa ya, bisa. Geus moal bisa sin tepi ka kiamat ge maneh mah kudu ngurus sawah moal. Yo, maneh mah pantesna oge macul sawah pamajikan kakara cocok. Ka sawah nu kitu mah moal cocok moal. Ari sih heuh eta mah ya aing ge resep macul pamajikan mah. Ya heuh atuh ulah hayang meuli-meuli sawah. Jadi urang tong kudu. Tuh, maneh mah moal bisa sin tepi ka ira ge ngurus sawah. Moal ngadukung maneh. Moal. Geus ge pacul sawah pamajikan kan itu saeretna. Seken. Ulah hayang meuli. Setia.